sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran batin tasyruna bi ibadika sholih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya Rabbal ya asbaq. Wasalisu sareng ari anu katiluna eta takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Fayata'ayyanu maka narimatang tu alal qadiri. Fayata'ayyanu maka narimatang tu iya takbiratul ihram alal qadiri kajalmi anu mampu binutki kalawan ngucap. Biha kalawan iya takbiratul ihram an yakula kalawan yen ngucap iya man Allaha kana lapad Allaha. Lamun secara i'rab mah ieu teh Allaha akbar akbaro, tapi mah Allahu akbar kan jadi maf'ul bih, tapi nah dibacana Allahu yang geus kitu. Bian yakula kalau anjeun ngucap ieu man Allaha akbaro. Secara i'rab mah Allaha, tapi secara makna mah Allahu akbaru. Fala yasihhu maka henteu sah naon ar-rahmanu akbaru, lafad ar-rahmanu akbaru wa nahwuhu sareng umpamana ieu ar-rahmanu akbaru. Wala yasihhu jeung henteu sah fiha dina ieu takbiratul ihram naon taqdimul khabari ngaheulakeun khabar ala mubtada'i mandirikeun kana mubtada. Mana itu saha nu bobotoh kandang ke mana? Semeneng balik kita mah. Kaulihi seperti dawahana ieu man akbaru Allahu lafad akbaru Allah. Wa man jeung sajalma ajaza anu apas ieu man anin ngutki tina ngucap biha kalawan ieu takbiratul ihram bil arabiyyati kalawan bahasa Arab. Salisu sareng ari anu katiluna eta takbiratul ihram ya takbiratul ihram fayata'ayyanu maka narimatang tu alal qadiri ieu takbiratul ihram alal qadiri kajalmi anu mampu binuti kalawan ngucap biha kalawan ieu takbiratul ihram ieu bab 7 mah tuluy an yakula kana yen ngucap ieu man Allah akbaru kana lafad Allahu akbar. Fala yasihhu maka henteu sah naon ar-rahmanu akbaru wa nahu sareng umpamana ieu ar-rahmanu akbaru. Wala yasihhu sareng henteu sah fi hadina ieu takbiratul ihram naon taqdimul khabar ngaheulakeun khabar ala mubtada mandirikeun kana mubtada ka kaulihi saperti ucapanna ieu man akbaru Allah kana lafad akbaru Allah. Waman yang sajalma ajaza anu apa si eman aninut kitina ngucap biha kalawan ieu takbiratul ihram bil arabiyyati kalawan bahasa Arab tarajjama maka narjamakeun ieu eman an hatina ieu takbiratul ihram
bi ayyi lugatin kalawan manawai lugat syaa anu kersa ieu man walaya dilu sareng ulah pindah ieu man an hatina ieu takbiratul ihram ila dzikrin kana zikir akhir anu sajen. Wayajibu sareng wajib naon kornun niat tinggal barengkeun niat bitakbiri kalawan takbir. Wa amman Nawawi sareng anapun ari Imam Nawawi eta fahtaro maka milih ieu an Nawawi al iktifa akan ngalap cukup bil muqaranati kalawan ngabarengkeun al urfiyati anu bangsa adat. Wayajibu sareng wajib naon kornun niat tinggal barengkeun niat bitakbiri kalawan takbir. Wa amman Nawawi sareng anapun Imam Nawawi eta fahtaru maka milih ieu Nawawi al iktifa kana ngalap cukup bil muqaranati kalawan ngabarengkeun al urfiyati anu bangsa adat bihaisu ya adda ya uddu ya iddu itu ya uddu ya iddu madda ya muddu bihaisu ya uddu kalawan sakira-kira ngitung iman urfan bungguh adat annahu kana yen saanyana ieu man eta mustahdirun anu ngahadirkeun ieu man li sholati kana salat. Kapungkur abi nuju ngos di Tasik mah tiap isim fa'il teh sok dipailan deui kitu. Urang mustahdirun teh anu ngahadirkeun cukup. Tapi di ditu mah mustahdirun anu ngahadirkeun ieu man di sholati kana salat. Warabiu sareng ari anu kaopatna eta qiraatul Fatihati maca al-Fatihah au badaluha atawa gagantina ieu Fatihah liman kajalma lam yahfaz anu teu hafal ieu man ha kana Fatihah. Fardon kanat eta fardu ayana naon as-sholatu salat au naflan atawa sunnat. Kamana eta bobotoh santriyah hiji deui. Wih. Orang mana eta teh? Cianjur. Hai orang mana? Wah kadai saya bobogohan ya. Loba nu kitu teh. Kobong teh aneh. Tapi ieu mah nyaritakeun barudak abi baheula. Aya namina teh Samsul sareng cucu namina teh. Bobogohan di Kobong. Samsul mah memang posisinya kerbalik. Ya malum dan nggak maklum ya budak orang ngerasap gitu kawe non karena itu teh hubungan teh wahai wanitaku yang paling cantik di seluruh antero bumi ini, betapapun sulitnya aku menemuimu, walaupun 7 samudra akan ku renangi, 7 gunung akan ku daki, bahkan 7 langit pun akan ku hinggapi demi bertemu denganmu, wahai kekasihku. Bila perlu untuk membuktikan cintaku,
belahlah dadaku dan ambil jantungku sebagai bukti bahwa cintaku itu tidak semu. Iya, naon di zaman Nabi mah zaman HP Nokia atau pakai kertas boga dilipat-lipat jika bindar gitu disemprot penjekseun gitu balaman naon jika naon sih nu karari teh sih kita botol-botolan kene can anu rame ayeuna teh naon anu Kasablanka anu karena itu naon namina teh ya merakan naon gitu semprot-semprot gitu. Titipkeun nanti biasanya ka si Mang Wahyu atau masih Mang Aep kan sok kakobong istri da emang bagian kontrol bangsa sampah karena itu ya cenah nitipkeun ka neng cucu tuh ngarti meureun mere rok masa bungkus kayak gitu hiji waktu nya Samsul keur balik cucuna geus hayang muncek bahasa nama kangen lamun cek bahasa Jawa nama beronto namana teh beronto teh kangen bebeja ka guru abi teh pangarsa cenah wade widi abi teh widi namun wangsul balik wangsul teh bahasa Lusa wangsul sejak wangsul ka bumi nya mangga orang Garutu orang mana sih anu aya candi teh can uang di dinya teh banyu resmi nya mangga tuh we banyu resmi ka ditu balik ke belah ditu ka mana ka alun-alun Bandung ka pendak ku Raina Aa nuju di alun-alun pacapeng-capeng panangan kararieu gitu lah ku awahab ke pendakna teh tingali pas ningali malaikat tukang awah mah gepeg beureum wah bagaikan disambar geledek siang hari datang tulus pulang nama pas waktu dongkap di kaditu meureun apa itu desas-desus seneng cucu alun Bandung dibahas setiap ngaji teh pada zaman Nabi teh santri teh 100 lebih tuh nyampe 200 aya santri ya nyarios ka teh bade uwih ka bumi ari bumi nama di Garut tapi ngadak-ngadak pindah ka Bandung bumina teh oh mungkin cek ate meureun eta mah wargina di ditu itu kene we ai mantu atuh eta mah da santri ieu mah bager lamun santri ieu rada seni aya seni garis keras mun cek ieu mah lamun cek bobotoh mah ultra santri teh batur ngaji teh di madrasah ieu mah di kandang jadi kadinya abi salami di kobong teu boga ka Bogor abi salami di kobong kungsi bogohan fokus karena ngawas abi ngawas ya kemana-mana tanya nak kitab ngawas ya ngawas wah kesempatan yang awewe alam di udah mah sebenarnya teu payu we lain ku ngawas-ngawas teh ngudu daekeun baheula mah atuh guru abi teh guru teh kerempeng leutik awak puasa wae duit gitu puasa teh lain puasa kerempeng bade salam ka istri geneng abi salam kadang teu dibalas ya nah geus abi teh sombong neng abi tiasa adan sareng koma ti ciduhan cuh abi tiasa adan sareng komat ya lalaki baralis
santri. Wah, jadi kobong gitu. Asa salaki pamajikan kali bobogohan gitu. Susuhan teh lalaki teh di naon? Di sarung gembolkeun. Jalurkeun ka kobong santri jalur tukang. Bolor. Di serikaan ku kabuangan teh. Disusuhan. Asa salaki pamajikan cabi. Para rodok kieu dadae kanan dititah ku lalaki. Ketika ayah nyebutnya ayah dia umur 15 tahun nyebutnya ayah yang nonyok. Yang nonyok nyebutnya ayah. Yang nonyok. Tungtung nama ayeuna ada paparang kawin. Ini sing sirikeun. Ente teh baheula teu era baheula nyebut ayah eta. Dipikir-pikir aja nama era aja. Asa gitu. Asa pendekar teh gitu. Pangeran bagi cewek nanti. Segala teh. Gitu ya. Bisa aneh kan itu. Jadi mah da aya. Teh nu ngaku sih. Gitu. Saya besok ayah wae eta mah teu aneh seni ngomong. Seni. Tapi beres ngomong rada kakolotkeun payu abi teh kakana. Keur ngora teh payu ya mah kakolot ada payu. 10 atuh awe teh. Ada kawean ka abi. Ih sama tanu 100 sira dibayar deui. Tambah hutang sih orang. Coba ya mah, nu ada. Tapi kok bi tara diladen. Antep. Kungsi ini sasabian kayak gitu. Kersaacan zaman salingkuh WA-an ini sasabian gitu pas saling abi sering WA itu sering terang ngabalas gitu. Eta mah heureuina kamana ieu teh di ka dieu. Wa bismillahirrahmanirrahim ari lapat bismillahirrahmanirrahim ari ayat bismillahirrahmanirrahim eta ayatun ayat min hatina ya Fatihah. Kamilat tuntantin kamilatun anu sampurna. Waman jeung ari Mang Oman askoto anu ngagugurkeun ieu Mang Oman minal Fatihati tina Fatihah harpan kana hiji huruf. Min hatina ieu Fatihah biharpin kalawan hiji huruf lam tasihu maka teu sah. Naon qiraatuhu bacaana ieu man. Tasih naon dia itu dibacana kumaha teh ada kena poho deui teh lam tasih ha hu hi lam nah dibacana soha yasih hu tuluy madda ieu mah naon marro kana marro ieu soha yasihu naon qiraatuhu tang pikiran we tang sararapa lah secara ragu kayak lanina naon qiraatahu geus eta wala sholatahu ina ta'amada wa ila wajaba alaiha.
naon qiraatuhu babacaana ieu Mang Oman wala salatuhu jeung henteu salatna ieu Mang Oman. Inta ammada lamun ngahaja ieu Mang Oman. Wa ila sareng lamun henteu inta ammada wajaba maka wajib alaihi ka ieu Mang Oman naon i'adatul qiraati ngabalikan bacaan Fatihah. Nu kaliwatnya kamilatun anu sampurna waman jeung sajalma askoto anu ngagugurkeun ieu Mang Oman minal Fatihati tina Fatihah harepan kana hiji huruf au tasdidatan atawa kana hiji tasdid au abdala atawa ngagentikeun ieu Mang Oman harepan kana hiji huruf min hatina ieu Fatihah biharepin kalawan hiji huruf lam tasiha maka henteu sah naon qiraatuhu babacaana ieu Mang Oman wala salatu jeung henteu salatna ieu Mang Oman. Inta ammada lamun ngahaja ieu Mang Oman wa illa sareng lamun henteu inta ammada wajib mangka wajib alaihi ka ieu Mang Oman naon i'adatul qiraati ngabalikan bacaan wa yajibu sareng wajib naon tartibuhan nartibkeuna ieu Fatihah. Bi an yaqra'a surahna kalawan yen maca ieu Mang Oman ayatiha kana pirang-pirang ayatna ieu Fatihah kade teu baca ayat taha. Wah cenah ieu teh maf'ul bih. Nya maf'ul bih teh alamat jamak muannas salim teh ku kasrah. Bi an yaqra'a kalawan yen maca ieu Mang Oman ayatiha kana pirang-pirang ayatna ieu Fatihah ala nazmiha kana urutana ieu Fatihah al-ma'rufi anu dikanyahukeun. Wa yajibu aidon barina deui naon muwalatuha naon ieu teh tuluy-tuluyna ieu Fatihah. Bi an yasila surahna kalawan yen nyambung naon ba'du kalimatiha sawareh pirang-pirang kalimatna ieu Fatihah bi ba'din kalawan hiji bagian. Min ghairi paslin tina salian pamisah illa bi qadri tanapusi angin kalawan saukuran sanafas. Kagok nuy kalimat fa in tahollala maka lamun narima kaselang naon adzikru zikir baina muwalatiha dina antara tuluy-tuluyna ieu Fatihah qata'a maka pegat qata'a maka megatkeun ieu tahollala ha kana ieu Fatihah ila an yata'allaqa angin yen narima anta naon adzikru zikir bimaslahati sholati kalawan maslahatna salat kata mini seperti lap sekata mini kata mini kata mina mini mina itu kata mina seperti bacaan amin
atuh aya ieu ning aya mudhof ilehan kata minil makmumi seperti amina makmum lamun teu diidopatkeun mah jadi naon amin teh naon amin teh isim amin teh isim tapi isim fiil amar aya kan isim fiil amar seperti amin itu isim tapi fiil amar engko isim tapi fiil aya nu Fatihah di nu Alfiyah aya fi asnail Fatihati dina tengah-tengah Fatihana ieu Mang Oman li qiraati imamihi karena bacaan imamna ieu eman fa innahu maka sanyana ieu zikru eta layak koto ayak to'u henteu yukrimu la yukti'u henteu megatkeun ieu zikir al muwalata kana tuluy-tuluy nah nu lain mah sateu ngararaos libur Allah rama kamari libur sabaraha poe ya sekali ewang we tuluy mana ieu teh wa man jeung sajalma jahila anu bodoh ieu man al-Fatihah kana Fatihah wa ta'azzarat jeung narima sulit ieu Fatihah alaihi ka ieu eman di adami muallimin karena teu ayana pengajar masalan umpamana wa ahsana sareng ngaluskeun ieu man ghairaha kana salian ieu Fatihah minal Qur'ani tina Al-Qur'an wajaba sareng wajib wajaba maka wajib alaihi ka ieu eman naon sab'u ayatin 7 pirang-pirang ayat mutawaliyatan barina anu tuluy-tuluy iwadon bari jadi gaganti anil Fatihah tina Fatihah au mutafarriqatan atawa atawa anu dipisah-pisah fa in ajaza maka lamun pas ieu eman anil Qur'ani tina Qur'an ata maka ngadatangkeun ieu eman bizikrin kalawan zikir badalan barina jadi gaganti an hatina ieu Fatihah bihai sulayan kusu kalawan sakira-kira henteu kurang ieu zikir an hurufiha tina pirang-pirang hukumna ieu tina pirang-pirang hurufna ieu Fatihah fa ilam yuhsin maka lamun teu ngaluskeun ieu man Qur'anan kana Qur'an hasuna yahsunu atuh fa ilam yahsun maka lamun henteu alus ieu zik kayak enakan ama sih
yuhsinu ieu teh. Fa in lam yahsun yuhsin maka lamun teu ngaluskeun ieu man Qur'anan kana Qur'an wala zikron jeung teu kana zikir waqofa maka cicing ieu mang oman qadrul Fatihati dina saukuran Fatihah wa fi badinu sahi sareng eta tetep dina sebagian pirang-pirang salinan wa qiraatul Fatihati ari bacaan Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim sabada bismillahirrahmanirrahim wa hiya sareng ari ieu bismillahirrahmanirrahim eta ayatun ayat min hatina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantos kamari nerangkeun tentang rukun salat. Saudina kitab ieu mah aya 18. Kahijina nyaeta niat, kaduana nyaeta qiyam bagi orang anu mampu. Syarat qiyam teh berarti masuk karena kategori 18 rukun wajib salat. Rukun salat wajib. Adapun lamun kondisina salat sunat maka rukun salat dengan ayat 17 berarti ngahilangkeun qiyam. Sabab dina salat sunat mah ari nangtung teh sanes rukun salat dina hukum naon salat sunat. Lamun salat wajib qiyam teh rukun. Lamun salat sunat qiyam teh sanes rukun. Jadi lamun salat wajib rukun aya 18, lamun salat sunat rukun aya 17. Ngahilangkeun naon? Qiyam. Lamun posisina salat 5 waktu nu wajib maka nangtung teh rukun, lamun posisina salat sunat maka nangtung teh sunat. Salajengna nu katilu teh naon? Takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram. Narima tangtu bacaan takbiratul ihram kajalmi anu mampu ngucap kalawan naon bacaan Allahu Akbaru. Allahu Akbar. Tah kudu kitu babacaanna. Takbirat ihram teh tiasa digentos, tiasa teu ku Allahu Akbar kitu naon-naon. Wana ada ka tengah ya. Seperti naon bacaana seperti kieu. Allahu Akbar. Teu naon sah jarang dipakena. Atawa Allahul Jalil sah. Atawa Allahur Rahman. Mangga anteu galib di urang. Ieu mah sebatas ilmu. Urang ngiring galibna we Allahu Akbar. Kumaha dibacana kieu? Allahu Akbaru sah. Anteu galib. Kudu naon bacana nu galib ya urang. Ti orok. Allahu Akbar. Cukup. Tah setiap huruf-huruf takbiratul ihram eta kudu diucapkeun bari setiap hurufna kadangu ku telinga nyarira nalika kondisi normal. Sabab takbiratul ihram teh dina kahijina rukun, kaduana rukun
qauli anu kudu ka dangu ku cepil nalika kondisi normal. Allah sadayana kabaca kadangukeun Allahu akbar. Sareng kade ieu lamun mudahkeun tajwid teh seueur tambahan-tambahan Fatihah anu teu karasa. Contoh kieu. Anu maca da kieu Allah salah maca kitu teh. Allah. Berarti aya wawuan kan? Allah. Teu sadar tuh. Kumaha Allah we? Aya nu maca kitu teh. Sanes Allah tapi taglil, eta teh taglil teh naon? Tebal. Allahu akbar. Kahiji dinu eta sanes berarti eta menambahan huruf aya wawuan atuh. Batas salatna. Lamna dikandalkeun. Allahu akbar. Sareng kaduana dina huruf hamzah. Huruf hamzah sabaraha hiji? Ya. Sabaraha hiji? Atau apa? 10. Wasu sasun sakat. Seperti kaf. Kan kaf teh aya huruf hamzah aya kituan. Nah, cuman sok loba salah di urang teh. Huruf hamzah efek tina huruf hamzah teh. Tapi efekna kudu efek alami sanes efek bawaan. Kieu contoh alami sareng bawaan teh. Aya efek alami tina huruf, aya bawaan anyar tina huruf. Contoh kieu dinu ka. Ak. Lamun posina kieu ak. Allahu ak. Nambahan huruf justru eta mah. Naon? Aya ka 2, kaf 2. Ak. Ari kaf asli anu ak eta mah asli memang bawaan huruf ak asli bawaan huruf sanes ak nambahan justru eta mah ak kade seperti dina huruf ta naon taqaddamat saya gitu kan taqaddamat nambahan eta mah sanes bawaan asli huruf ta. Asli bawaan huruf ta mana? Taqaddamat. Asli bawaan huruf. Kade eta kudu kontrol eta. Lami nu kieu abi Fatihah 3 bulan abi diajar. Capkeun kade eta. Sareng henteu sah ngaheulakeun khobar mandeulikeun mubtada. Contoh naon? Akbaru Allah. Wah teu sah. Tos weh nu galib di urang naon bawacaana kumaha? Allahu akbar. Kudu kadangu tah, setiap huruf-hurufna kudu kadangu. Allahu akbar. Tong kade saware-saware kieu. Akbar. Kade. Seluruh huruf-huruf takbiratul ihram eta kudu kadangu ku telinga nyarira nalika kondisi normal. Kumaha lamun ieu keur hajatan ieu teh tarik suara teh kudu tarikeun tuh. Ditarik lagu dong. Allahu akbar. Atuh kudu kondisi normal urang teh. Sakira-kira lamun urang posisi eta biasa kadangu. Allah. Digandeng suara. Allahu akbar. Wah, itu juga nu gelo aduh. Jasa kondisi normal. Allahu akbar. Kumaha lamun teu bisa urang teh orang naon? Eropa anyar asup kana Islam. Contoh si naon? Messi mah ieu orang benua Amerika, Argentina. Teu bisa bahasa Arab teh. Allahu akbar teh teu bisa. Hese hese. Tos weh kitu Mang Messi teu nanaon lamun Mang Messi teu tiasa Allahu akbar sabab Allahu akbar teh bahasa Arab terjemahkeun we ku bahasa Mang Messi. Misal naon bahasa urang atuh contoh di orang Indonesia.
Teu bisa ieu teh orang Indonesia teh ngucapkeun naon Allahu Akbar teh bisa karena ti baheula teh nya meles we. Naon teu pernah pisan apa bahasa Arab. Kayak hidayah lebat kana Islam. Allah hese gitu. Tos we terjemahkeun. Allah Maha Besar. Sah salatna. Aya kitu aya nu kitu kajadian. Seueur nu mualaf anyar kitu. Allah Maha Besar. Nu penting maknana sami. Bi ayyi lugatin syaa kalawan lugat anu bebas. Atau lamun Sunda Allah nu Maha Agung. Dana naon tah? Dana naon? Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhara. Sareng ulah pindah takbiratul ihram ieu teh kan aya mubtada aya khobar kasalang ku zikir anu saja misalnya naon? Allahu Rahmanu Akbar teh sah. Atawa dibalik justru imah Allahu Akbarur Rahman teu sah. Ulah pindah. Tos we nu galib di urang naon? Allahu Akbar eta singketna ngiring galibna urang. Wa yajibu qarnun niyati bi takbiri tah kamari naon? Ta'rif niat teh qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Berarti niat sareng takbiratul ihram teh ngagabung. Dina hiji tempat aya 3 rukun anu ngagabung langsung. Dina salat wajib kahijina nangtung, kaduana niat, katiluna takbiratul ihram ngagabung tadi nu hiji gerakan. 3 rukun ieu teh. Kahijina rukun nangtung, kaduana rukun niat, katiluna rukun takbiratul ihram. Barang eta mah 3 rukun eta teh. Ketika kieu teh Allah niat mah. Bari kamari teh niat teh kos orang bahasa orang lah singkat naon niat abi salat duhur 4 rakaat bari mayun ka kiblat makmuman lillahi taala. Ketika takbiratul ihram eta dibacakeun maka urang kudu naon qarnon muqaranah urfiyah niat saur Imam Nawawi mah. Naon muqaranah teh? Aya muqaranah urfi, aya muqaranah hakiki. Beda. Aya muqaranah urfi mah naon? Nu penting antara bacaan hamzah Allahu Akbar sampai ra-na bar urang ngasupkeun niat tah tinu hamzah nepi ka ra teh kudu ngasupkeun hamzah. Jadi asa di mana misalnya kieu Allahu karek hu masuk asup niat sah. Bisa pas Allah nama teu apa? Allahu karek asup niat tinu hu teh. Nah itu usolli fardu duhri bisa. Nu penting dari semua rangkaian bahasa Arab ieu takbir ieu tinu hamzah sampai ra aya asup niat. Ieu naon? Muqaranah urfiyah. Di antara rangkaian huruf ieu teh kudu aya asupkeun niat tidinya. Sabalikna hiji deui naon muqaranah hakikiyah. Naon muqaranah hakikiyah teh? Di awal hamzah sampai ra teh niat kudu kabeh kabawa. Tinu naon? Hamzah sampai ke akhir niat teh kudu tong kapotong. Tina kareke langsung asup niat. Allahu lebih ka bar ro beres niat. Eta muqaranah hakikiyah ngan hese di urang kitu teh. Ngiringan we urang manon al-iktifa asal Imam Nawawi mah cukup. Ketika kieu sakira-kira dinu takbir Allahu Akbar urang asup niat di qiblah mana wae. Deuk dinu lohna, bali dina huna, bali dina akna, dina bar nu penting asup niat tidinya. Allah sholli fardu duhri mamuman lillahi ta'ala bar. Gitu. Eta muqaranah urfiyah. Naon kumaha cenah muqaranah urfiyah teh biaisu ya'uddu urfan annahu mustadirun li sholati. Urang teh sadar ketika niat eta sadar bade salat mustadirun sadar urang teh salat Allah sholli urang teh salat duhur 4 rakaat bari main ka kiblat lillahi taala tah kitu. Au badalaha liman lam yahfadha. Urang mah teu apal bacaan Fatihah teh dek karek asup Islam.
Kan asup Islam. Ari sedangkan huruf Fatihah teh pami telepat 100 sabaraha gitu hilap di bawah 200 huruf Fatihah teh hilap di abdi teh. Bulak-balik weh gaganti Fatihah mah bebas. Nu penting kadarna saukuran Fatihah. Kira-kira lah misal huruf Fatihah teh aya 150 huruf kira-kiranya aya jelas sama lebih hilap deui. Kelawan baca tinggal di dieu ya. Sugan aya di dieu. Sana mah 100 sabaraha gitu. Misal kieu ya. Fatihah teh katakanlah 100 huruf, Fatihah teh katakanlah Fatihah teh 100 huruf. Urang teh katalar Fatihah tiasa digentosan ku bacaan anu sejen, anu bacaan sajen eta ngabandingkeun Al-Fatihah misal amin. Amin teh sabar kali? Hamzah, mim, ya, nun. Opatnya amin teh. Opat sanes. Hamzah, mim, ya, nun. Amin. Ente opat 5 atuh. Hamzah alif a teu amin tuh lamun kitu mah hamzah mim ya nun mah amin. Ieu mah amin. Ti hamzah alif mim ya nun berarti 5. Amin. Kira-kira lamun 5 ya kana pika 100 sabaraha kali? 20 kali amin. Iya nanti kata lar teh orang teh Allahu Akbar 20 kali. Amin. 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 Penting ngabanding kana eta. Urang teh kata larna bismillah ngungkul. Kok bismillahna bolak-balik nepi saukuran ngabanding kana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu bolak-balik tapi Kak ngabanding kana Fatihah. Teu katalar Fatihah teh urang mah tapi katalar qul huwallahu ahad. Hok we bolak-balik qul huwallahu ahad. Nu penting qul huwallahu ahad eta ngabanding kana apa? Teh misal qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Balikan deui qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid terus ya bolak-balik. Tapi kan ngabanding karena bacaan Fatihah. Ieu mah Fatihah teu katalar. Zikir-zikir teu katalar. Selain Fatihah ayat-ayat Quran teu katalar. Naon? Waqafa we cicing we. Cicing we. Tos cicing. Kumaha cicing teh kieu? Cicing we. Allahu Akbar jempe we kieu. Imam ruku ngilu ruku. Imam i'tidal ngilu i'tidal. Teu bisa. Boh eta teh Fatihah teh dina salat sunat, anana tapi salat wajib maka tetap Fatihah mah rukun salat. Ari lapan bismillahirrahmanirrahim eta teh ayat eta teh sabaraha hiji ya Fatihah teh ayatna aya 7. 7. Opat madhab 7 meskipun beda bacaanna, beda naon, beda penempatanna. Lamun madhab Syafi'i 7 teh berarti naon? Bismillahirrahmanirrahim teh kaitu hiji. Bismillahirrahmanirrahim hiji. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Nanti Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Berarti kasuk bismillah nabi ka waladhdallin itu 7. Madhab Hambali Hanafi jeung sanesna pami telepat tetap 7. Tapi bismillahna teu dianggap ayat. Teu dianggap. Pami Syafi'iyah mah nganggap bismillah teh bagian tina Fatihah. Madhab anu sajen anu sanes mah naon? Bismillahirrahmanirrahim sanes bagian Fatihah. Tapi tetap 7. 7 ayat. Di mana 7 ayatna? Pongko bismillah teh tadi Syafi'i 7. Madhab nu sajen teu ngangge bismillah kita tetap 7 ayat. Hitunganna beda. Alhamdulillahirabbil alamin hiji, Ar-Rahmanirrahim 2, Maliki yaumiddin 3.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim genep tadi dinya siratal ladzina an'amta 'alaihim genep tadi dinya ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 tetap sami 7 Fatihah teh ayat 7 ayat wa man asqata minal fatihati harfan aw tasdidatan aw ubdila harfan minha bi harfin lam tasih qiraatuhu kumaha posina kieu yeuh urang teh teu sengaja naon ngagugurkeun Fatihah atawa nambah Fatihah ku tasdid atau ngagentikeun huruf anu sajen maka Fatihah eta lamun tidak disengaja ieu lamun posisina teu kahaja salatna tetap sah cuman Fatihahna tadi dianggap misal kieu teu kahaja urang teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin kana bahan eta maliki kana bahan huruf kan nambahan ta dinas nambahan deui ta siroto nambahan ta lamun posisina kitu teu kahaja Fatihah urang batal tapi salatna teu batal kumaha maksud Fatihahna batal salatna teu batal teh Fatihahna ulangi deui misal anu salahna dinu naon Bismillahirrahmanirrahim benar Alhamdulillahirabbil alamin benar Ar-Rahmanirrahim benar Maliki yaumiddin benar Iyyaka menjadikan kudu kan iyyaka imah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in batal Fatihah saayat eta anu katukangna mah tetep sah jadi kudu dibalikan deui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kudu di awal deui lamun posisina teu ngahaja salatna tetap sah cuman bacaan Fatihah eta batal nu bacaan eta hungkul kudu di awal ngabalikan deui nya contoh naon deui ngahilangkeun huruf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya kana budu iya kana stain siga tarawih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu tuh iya kana budu iya kana budu iya kana stain kali di huruf tah maka lamun posisi tengah haja teu kahaja ieu mah teu sah bacaanna salatna tetap sah teu sah bacaanna mah tapi salatna tetap sah lamun konsekuensina kumaha teu sah bacaanna salatna tetap sah balikan deui si eta ayatna atuh sabalikna lamun kieu ieu mah ngahaja ieu dihaja urang mah ngahaja alhamdulillahirabbil alamin ieu ditasdid arrahmanirrahim maliki misal maliki dihaja ieu mah eta mah Fatihahna batal salatna langsung batal kudu balikan deui kitu singkatna wa yajibu tartibuha bi an yaqra ayatiha ala nazmiha kudu berurutan bacaan Fatihah ieu tong aclok-aclokan contoh kieu Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wah teu bisa kitu kudu nyusun anu skalaku ti urang we kumaha nyusun gitu sareng tiap bacaan antara ayat sareng ayat selanjutnya Fatihah ulah kapisah ku bacaan zikir anu sajen seperti naon Lila Bismillahirrahmanirrahim sampai ku samenit Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir-Rahim. Ulah teu sah bacaan Fatihahna sah tetep salatna. Kumaha ukurana? Lamun saukurana kapisah ku nafas mah cukup bisa kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin sah. Kumalon kaselang ku bacaan anu sejen ye. Seperti naon? Seperti zikiran anu memang aya sangkut pautna sareng ayat. Seperti naon? Urang teh keur maca ye. Imam maca Al-Fatihah, urang maca Fatihah tapi teu bareng. Imam alhamdulillahirabbil alamin. Tapi urang rek maca bismillah patutur-tutur. Terus imam teh kieu waladhdallin. Urang aya bacaan naon? Urang karek ihdinas siratal mustaqim. Imam geus waladhdallin. Dan naon tak kaselang ku bacaan amin seperti naon? Amin. Dan naon tah? Sabab eta mah naon? Maslahah lil Fatihah. Aya kamaslahatan jeung Al-Fatihah. Sangkut pautna jeung Fatihah. Aya sebab akibat. Ieu mah teu karena naon jiwa maca kieu. Maliki yaumiddin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Teu bisa kitu mah. Kudu aya sangkut pautna jeung kejadian. Saperti naon bersin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasyim. Anu batur nu Hasyim. Ya yarhamukallah. Dan naon eta mah? Sabab aya sangkut pautna jeung naon? Jeung bacaan kana naon? Anu bersin sakitu. Naon bisa teh keur kikir salat alhamdulillahirabbil gempa. Astagfirullahaladzim. Dan naon tah? Sabab naon? Aya maslahat. Nu penting bacaan eta teu ngagugurkeun kana tuluy-tuluyna naon? Sambungan ayat Fatihah gitu. Masalan wa asana ghairaha minal qur'ani wajib alaihi sabu ayati mutawaliyatan iwadon anil Fatihah au tarikotan fa in ajaza anil qur'ani ieu mah tos bejakeun tadi. Lam yasun kirantu waqafa qadul fatihati wa fi badinu saya qiraatul fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun min ayman. Terus tadi diwartos. Allahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu